Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng Sunda, aturan wilujeng petewang deui sareng simkuring nu lawas tilawas dengan ngikeun dongeng. Sasasi kapengker memang simkuring libur dina YouTube margi seueur padamelan kelersan ayeuna ngawitan sasih Ramadan. Janten simkuring sejam tembian deui ngeureuyeuh ngadongeng kanggo ngabantos anu bade ngabuburit atanapi andong kesel bari ngantosan waktu. Kala dina waktu teh sejang ngadugikeun dongeng anu katunda sababaraha minggu kapengker. Eta carita anu judulna Jaya Sumpena Malespati bagian ke-31. Mugi wae non anu dugikeun ku pribados tiasa janten hiburan, tiasa ngabantos nya kana ngahibur-hibur diri nuju saum. Kalian simkuring ngaturkeun wilujeng saumnya mugi Gusti maparing kakiatan, kesabaran, kesehatan sareng rezeki anu seueur kanggo diri urang. Mangga para wargi carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugi sarira salawasna aya dina kamuliaan. Aki-aki edan, kula percaya andika emang kolot anu luhur ku ilmu. Awak andika weduk tanaga jerona rosa. Tapi kula apal kana kelemahan andika. Yeuh gerata da ilmu kula an bisa ngalumpuhkeun andika. Dia sumpana langsung susumbar di hareupeun Ki Garba. Sanajan tina biwirna terus ngaligetih, tapi teu jadi halangan pikeun Jaya Sumpena. Bangsat sia sakedeung di sia teh kojor ku aing masih susumbar bari ngancam-ngancam ka aing. Emang nyaho naon sia kana ilmu aing. Ki Garba sasengor ka Jaya Sumpena sabab yakin ieu budak ora teh cida di jero. Tapi anehna masih we susumbar sigan ti sieun ku paeh. Ki Garba nu kieu anu sanggupeun ngelehkeun andika mah. Jaya Sumpena langsung nyuruntul ka hareupeun Ki Garba bari ngasongkeun hileud anu keur ting kararot dina daunang kawalana. Bangsat, goblok, kurang ajar. Kabur barudak. Ki Garba pohok atuh mah wadi leungit kelalakianana, leungit kegagahanana. Manehna langsung mangpret bari bibir gidigan. Teu nolih ka anak buahna nu harita pada jumarijeug sabab maranehna cidra ku Ki Gleudeg Ireng. Ujang, nah bisa kitu. Ki Gleudeg Ireng meuni colohok, hampir teu percayaeun kana tempoanana. Jalma sakti gagah rongkah nah make kabur alatan ku hileud. Pikir Ki Gleudeg Ireng pagaliwota ku teu ngarti kana kanyataan. Teu nyalahan ka sauran sepuh. Bukti geuning Ki Garba oge mangpret sieun hileud.
sumpena ngarengha panjang ngarasa lugina musuna kabur. Sabla mun teu kitu manehna oge Ki Gledeg Ireng lain tanding pikeun Ki Garba. Ki Garba emang jawara kahot wedug tur ngabogan kasaktian. Ujang kumaha eta teh? Geus Ki Garba nepi ka mangpret sieun ku eta hileud. Asa teu ngarti mang mah. Ki Gledeg Ireng keukeuh tetelepek ka Jaya Sumpena. Sabab bener-bener teu ngartieun. Teu asup kan akalna cenah. Saurang jaduk make sineun ku hileud hejo. Saumur hidup oge Ki Gledeg Ireng kakara manggihan anu aheng siga kitu. Salasna mah simkuring oge susuganan nekan we ta mah. Peda cenah ari jalma wedug terboga ilmu batin mah seuneuna sanes ku bedog. Jalma kitu mah juruseunana teh kunu teu kahontal ku akal urang. Sieun ku hileud hejo anu teu buluan. Jaya Sumpena oge sabarna mah karek-karita ngagunakeun cara model kitu. Peda manehna meunang luang ti kolot-kolot anu ayeuna mah geus teu araya. Hebat Ujang mah. Ngora-ngora geus ngabogaan luang anu aheng. Saumur hirup oge mang mah nembe apa ayeuna. Ki Gledeg Ireng teu eureun-eureun kekecrek. Sabab manehna ngarasa aneh. Aya jalma jaduk ge ku hileud teu asup akal pikeun manehna mah. Tapi kanyataanna memang kitu. Salasna mah kuring oge satadina mah teu yakin. Ngan nekat we dicoba. Sabab Ki Garba lain lawaneun pantar sim kuring. Elmuna aya dina tingkatan luhur. Jaya Sumpena cumarita ka Ki Gledeg Ireng mereka jelasan ngeunaan naon anu dilakeun ku manehna. Anu satadina mah manehna oge susuganan nya ari pek beneran geuning. Pantar Ki Garba nepi ka mangpret ti buburanjat. Sieun kula hileud hejo anu ting carkot teu buluan. Tak Ujang teu guna naon getih ngalih keneh tina biwir. Pasti Ujang teh cita di jero. Ki Gledeg Ireng buru-buru nanyakeun kaayaan Jaya Sumpena sabab katempun ku manehna masih aya getih anu bijil ngalih kana biwir Jaya Sumpena. Bisa bios-bios Ki cida sakieu mah teh risikona bongan sorangan aya ngalalana di dunya kajawaraan. Engge oge cager sorangan. Jaya Sumpena upangapeh dirina. Sabab manehna nyadar naon anu karandapan ku dirina mangrupakeun risiko tina lajuna tina lakuna sorangan. Bongan geus nekat anjrug ka dunya kajawaraan. Syukur atuh Jang. Ayeuna mah we urang ka warung, dasar tina oge emang teh rek ngadondahar ka warung Ceha. Ki Gledeg Ireng sanggeus ngarasa jag-jag waringkas deui, laju ngajak Jaya Sumpena mulu warungna Ceha. Warung langganan manehna jeung Santanu. Rek ngadondahar sakalian ngajak Jaya Sumpena anu pastina oge sarua lapareun. Malah pasti leuwih lapar. Sabab tas lumampah jauh bari terus cogol patunggalan jeung Jawara Sakti. Siap Ki, kaleresan emang kuring ka cidalaparna. Jaya Sumpena teh sebeleke langsung sapagodos jeung Ki Gledeg Ireng. Rek ngadondahar ka warung Ceha. Anu teu sabaraha jauh ti lebah dinya. Ulah Ki Gledeg Ireng bagea angak lebet. Nu boga warung mani dareh deh ngabageakeun Ki Gledeg Ireng. Da pugu geus wanoh ti bareto. Ki Gledeg Ireng teh langgaran manehna anu biasa nama ka warungna teh sok jeung Santanu.
Sumohon cek ha sono warung ieu teh utara Kabujeng seueur Padamelan. Ki gledeg ireng sanggeus asup ka warung gek juk dina bangku sameja jeung Jaya Sempena. Geus lila ki gledeg ireng teh teu ngadon dahar ka eta warung. Sabab ki gledeg ireng lumaku wae kanu jauh. Bari tuang ki Ceu Eha anu boga warung tumanya imut ngareka dina lambaina tanda keur meunang gabungan. Mohon bade ceu biasa we rencangna nu kumplit duaaneun ceu. Ki gledeg ireng langsung pasendareun jang duaaneun. Saterusna ngaluarkeun bako jeung daun kawung. Plenyun we udud bari ngadaguan kadaharan. Ari Jaya Sempena mah teu loba carita sabab ngarumasakeun ka karaharita manehna datang ka warung eta. Kalaresan ieu aya jengkol ngora karesep ki gledeg ireng jeung Jang Santanu. Ceu Eha manigaleh teh ngalayanan ki gledeg ireng. Manehna geus teu asa deui jeung Ki Jawara-Kahot. Tah eta jengkol ngora jeung sambal tomat kalada ceu. Meujeuh lapar. Mangih kadaharan aheng. Siap ceu kadieukeun we jengkol ngorana. Saseueur-seueurna. Ki gledeg ireng mah dituringhak. Barang ditawaran jengkol ngora. Beuteungna langsung kurbukan. Diisuk can berang dahar pisan. Kaburu ngajak tarung digeusan pilimpangan. Nyari seueur mah teu aya. Ki gledeg ireng sabab kamari terus disuguhkeun ka Jang Santanu sareng Nyai Nawangsi. Boga warung langsung ngabejakeun ngeunaan Santanu jeung Nyai Nawangsi anu cenah kamari ngadon dahar ka dinya. Baruk aya Jang Santanu ngadon tuang ka dieu. Ki gledeg ireng mani curinghap. Geus beubel tetepung jeung Santanu. Ayeuna manggi beja majar Santanu aya ngalalar ka pelebah dinya. Leres saurna mah muli ti Mairo bade teras ka Asep Danu. Boga warung nandeskeun kecapanana. Sabab ki gledeg ireng siga anu cangcayak kana beja ti manehna. Ngomong kituna bari nyodor-nyodorkeun kadaharan. Di antarana sangu 2 bungkus, pais lauk peda, jengkol ngora, sambal tomat, ditambah ku sayur asem dina batok anu geus hideung. Hanjakal teuing teu amprok. Ugu geus seubel kula teh tetepung jeung Jang Santanu hayang saastrog-astrogeun. Tapi sigana can waktuna. Ki gledeg ireng sumarita setengah humandeuar. Ngarasa kaduhung manehna teu amprok jeung Santanu. Padahal manehna teh kasida sanueunana ka Santanu teh. Tapi rek ngahaja nepungan ki gledeg ireng teh keur loba pagawean anu teu bisa ditinggalkeun. Atuh kan teu nyusul ka lemburna Asep Danu ari ki gledeg ireng. Pantos apal ieu? Ari ieu saha ki gledeg ireng? Anu boga warung nyelenggorkeun caritana sabab manehna ngarasa anyar pinangi jeung Jaya Sempena. Oh, nya ceu can diwanohkeun. Ieu teh ngaranna mah Jaya Sempena, dulur sapaguron jeung Santanu. Tah, pangna aya di dieu oge. Maksudna mah rek nepungan Jang Santanu. Ki gledeg ireng tatag ngabejakeun saharian bebarengan jeung manehna. Ngomongna bari mamimem sabab teu kuatkeun ku lapar. Jadi kadaharan datang langsung dihabak we teu diengkekeun deui. Eleuh baru wargina Jang Santanu. Watos teuing atuh ujang bet papalimpang jalan. Dijuk-juk we tuh ka Bumin Asep Danu. Kan ki gledeg ireng saurna kungsi ka Bumin Asep Danu. Da saurna teh dituna bade sababaraha dinten. Margi Ramana Ratnaningrum teu damang.
Nu boga warung manigala lecok sagala apal. Ngarasa reueus ku bisa wanoh jeung jawara kasohor. Malahan lamun santanu ngadondahar ka dinya teu teh sok tardaekeun dibayar. Kana kitu sigana mace karunya ieu kasih ujang jauh-jauh ngalalana neneangan jang santanu igeledeg ireng nganyakeun ka Ceha yen manehna rek nerus nyusul santanu ka lemburna Asep Danu. Susuganan bisa kapanggih soal bisa nepungkeun Jaya Sumpena jeung santanu. Mohon atuh awatos mending susul wae margi ka Panjang Santanu mah ari tos kaluar teh rame di tempat beli kabur lunta deui nu boga warung bener-bener sagala nyaho siga anu terus-terusan nalingakeun santan. Obrolan dibungkas sabab giledeg ireng jeung Jaya Sumpena mak mikpek barang dahar keur lapar disuguhan dahar jeung jengkol ngora atuh pugu duanana maning nyelebek poho di kawarung. Canggeus sering sedahar giledeg ireng teu langsung babayar tapi kalah diuk nyarande dina babalean. Usiul ngaluarkeun deui bako jeung daun kawungna cekes ngecerekeun batu seuneu jeung kaul. Nyot rokona disedot brung haseupna ditiupkeun ka luhur bangun nikmat. Teu atuh nuhun kana katuanana permisi kuring mah rek nerus nyusul jang santanu sugan kaparang bisa tepung. Ki geledeg ireng sanggeus babayar dahar laju pamit kan boga warung rek nyusul santanu anu cenah keur ka lemurna Asep Danu. Di lemur mana Asep Danu teh? Jaya Sumpena tuh manyaka giledeg ireng sabab maneh menama can apaleun. Ngaran Asep Danu oge karek harita. Maklum salila ieu Jaya Sumpena ukur ngotok ngowo di tutugan Gunung Subang. Ari ngaran lemurna mah mong ge poho deui ngan ayana di tutugan Gunung Sawal. Jauh ti dieu mah jang. Mudah-mudahan we urang masih bisa amprok jeung santanu. Ki geledeg ireng emang teu apaleun ngaran lemurna Asep Danu, tapi lebah-lebahna mah geus apaleun sabab pernah kadinya jeung santanu. Nya ayeuna urang muampah we tuh hitung-hitung bari neangan pangalaman. Jaya Sumpena giak rek meran ki geledeg ireng mur lemurna Asep Danu. Suganan masih bisa tepung jeung santanu oge nyaina wangsi. Tapi basa ki geledeg ireng jeung Jaya Sumpena kaluar ti warung ujug-ujug nu ngagegero ka geledeg ireng bari lulumpatan. Ki geledeg ireng daguan tong wakal lumampah. Si urang lalaki kolot kegeroan ka ki geledeg ireng bari terus nyampeurkeun. Barang geus deukeut tetelan ngagegero ki geledeg ireng teh geuningan pagawena Juragan Sasmita. Geuning maneh rohili aya naon bangun kacida pentingna. Ki geledeg ireng bangun kaget bet aya pagawe Juragan Sasmita nyusul-nyusul manehna. Malang siang aya bahaya ka Juragan Sasmita. Kitu cek pikir ki geledeg ireng. Duh wayah na ki geledeg ireng sampean kudu milu jeung kula ayeuna pisan.
juragan rek miek iyang teu aya nu ngawal. Juragan sasmita teu wani miang lamun teu dibarengan ku gigeledeg ireng. Anak bajuragan sasmita nutus pikeun ki geledeg ireng bari haru-hareho langsung ngabejakeun niatna. Pangna manehna nyusul-nyusul ki geledeg ireng. Nah teu ngabejan ti anggalna atuh. Anak sekolah geus boga niat rek nyaba, rek nempungan jang santanu. Ki geledeg ireng ngarasa hanjelu sabab lengkahna jadi kateug. Ka santanu geus sono tapi juragan sasmita butuhun pisan ku manehna. Nyeta ngadadak ulah oge teu apal ti anggalna. Wayana ki geledeg ireng da sadaya anu diandalkeun iwal ti anjeun. Juragan sasmita teu wani miang lamun teu dikawal ku ki geledeg ireng. Kisaroni bahwa gawe juragan sasmita ngeukehan ki geledeg ireng. Sabab lampahan juragan sasmita salawas oge nyang hareupan pibahayaeun. Sedeng anu dipake tanggeuhanana salila ieu iwal ki geledeg ireng jawara anu geus moyan. Kebenaran atuh ujang urang bareng dewe jeung emang juragan sasmita pati bungaheun lamun ujang milu jeung emang. Ki geledeg ireng gede hate ngarasa boga deui balad anu bisa diandalkeun. Sabab dia sumpena ilmuna saluhureun manehna. Ngora keneh tapi kabisana lain bantrak-bantrakeun jawara biasa. Rupina kuring mah moal tiasa ki sabab tos diniatan bade neres ngalalana bade nutu-nutu indung suku wae kana wae ka mana wae dugina susuganan tepung jeung tujuan kuring salila ieu keun sugan dipareng panjang umur urang pasti barengan deui hampura ieu nama moal tiasa Jawa jaya sumpena teu nyanggupan kana pangajakna ki geledeg ireng. Sabab niatna geus buleud teu terus ngalalana nutur-nutur karateg hatena lamun miluri jeung ki geledeg ireng sarawae jeung ngaletak cidus sorangan kitu ceuk anu dina pikir jaya sumpena mangsa harita nya ari kitu mah mang teu bisa maksa jeung wae ujang suganan mang oge panjang umur hiji mangsa bisa babarengan deui. Kada bae ulah sorogoto dina enggoning lumampah sabab anu jahat mah teu boleh ngadodoho. Ngadaguan lemahna urang. Ki geledeg ireng sanajan kuciwa tapi manehna ngartieun. Dia sumpana teh jawara nu boga niat ngalalana. Jadi moal pihadeun lamun terus diajak ku manehna. Sanggeus silih dungakeun antukna jaya sumpena miang ninggalkeun ki geledeg ireng. Leumpangna teu luak deui saestuna gumurung dina tekad dan rek ngalalana bari boga niat malespati ka Ki Bagaspati. Lengkah-lengkahna teu mangmang teu hariwang sabab bekal bogaeun adang buburuh jadi pangawal. Atuh kabisana beuki ningkat ku sering panggih jeung pigeluteun. Kira wanci kasorenakeun dia sumpana ancog hiji tempat sakuring bungking ukur leuweung geledegan tapi di hiji lengkob katempo aya sabaraha imah nu dikuruling ku pasawahan
reg cai sumpana ngarandag lebah hiji batu anu nyolodor ka susukan. Cai susukan herang ageuntang. Sot babawanan meusina baju jeung baju jang ganti jeung kadaharan menang meuli warung ceha. Digolerkeun dina batu lemprah sanggeus ucul gebrus mandi ngadon ngoyok dina susukan anu caina can emrang-erang. Lila jaya sumpena ngadon ngoyok awakna digosok ku daun honje anu kabeneran jaradi di susukan. Sanggeus ngerasa cukup terus ngalacet kana batu lemprah maksudna rek terus dahar. Sabab beteungna geus kukurubukan menta eusi. Tapi karep oge muka timbal can oge ngahuap kadengeun ku jaya sumpena aya nu jejeritan minta tulung. Sadasor awewe kadengeunna teu jauh di tempat manehna reureuh. Tulung. Tulung. Sora nu jejeritan kadengeun deui ku jaya sumpena. Atuh buru-buru timbalna diasupkeun deui kana endongna. Senggeus kitu gajeng loncat dina batu. Saterusna jauh muarelat dina ilmu kidang kancana murus sora anu jejeritan menta tulung. Rek menta tulung kasa maneh teh. Sanajan nepi ka picil cimata gede oge moal anu nulungan. Mending cicing pasrah. Beki deket dia sumpana kana minta tulung bet kadengeun sada aya sora laki anu dibarengan ku babaraha katakan. Atuh tegu wae dia sumpana langsung boga sangkaan yen aya awewe anu rek dirogahala. Sangkaan jaya sumpana teu nyalahan. Barang nganjog ke lebadinya breh aya awewe keur adug-adugan lantaran rek dipaksa pirusa. Sampingna geus nyingsat, bajuna geus ngaliglag. Tapi eta awewe terus adug-adugan bari jeritan menta tulung. Pun para wargi rupina serius nyambung anu judulna dia sumpena melespati bagian ke-31 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Umur sapanon jarang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kesang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyukemakeun atanapi salepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng gantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.